Gusti nu agung ya ieu mah teh kababalatak ieu. Assalamualaikum gitu orang datang teh. Lain ngutruk mak mah. Teu nek mutruk kumaha aing. Dempo ieu mah teh ke kos hayam nu gelo. Mana balatak? Henteu oge. Mun tempo atuh kumaneh. Anya naneun helm teh dina luhur kompor. Oh, urut ngagoreng lauk eta mah tadi. Sin kapetelan. Sia mun cicing di mitoha modak ieu. Geus matak direk tuh sia. Ya imah manikat kieu. Geus tong ngutruk wae atuh. Mending buru ye dahar. Biar urang nyeun nugget merecon ngeunah heg. Ima ladana oge ngambeledag pisan mah jiga omongan mitoha. Bangunlah daning. Eta mah siga nu sok di dahar hutan bonkun. Nugget mereconnya. Heuh eta. Matak urang teh asa tertantang mah. Jadi urang teh nyieun we. Piraku we pedes merecon hungkul ge urang teu bisa. Meni aya-aya wae nya. Ari jelema zaman ayeuna teu ngarti da emak mah. Heueuh ah, kayak geus cucul rek kesaan daang jeung eta. Heuh heg, daya keneh tuh nakatel. Nya pisannya. Resep pisan da emak mah. Nya heueuh pan. Pokoknya mah kudu beak eta. Heueuh. Lain ade mana make geus balik deui. Korek ngenong saminggu diteun si Uwa. Hoream ah lila-lila teh. Nah, Ingat teh ka maneh emak mah. segala dipika ingat da urang mah teu kunaon. Ingat teh lain belang ka maneh emak mah. Terus kunaon atuh? Ingat we. Pulangan beli biasa dibikeun. Ih, ari emak. Ieu, tokan HP wae. Tah, pangka warungkeun heula. Heula atuh mah, ih kagok. Ke heula. Teu cara minta duit sia mah kudu pokpek. Iya kagok saeutik deui. Enggeus sia entong. Benae sia rek ngagidi gue ku aing sorangan. Iya tuh dia. Enggeus lah, teu kudu. Itu ning mama pundungan. Da eta sia mah dita sakit geumlir wujit. Dia kan atuh duitna rek meuli naon. Yo atuh, panggulikeun sebelakeun buru. Tumben nyeun seblak. Dak aya babaturan emak ka imah, kumaha rek disuguhan seblak. Atuh geus we suguhan nu aya. Pan aya sosis kenjeler lain. Oh aya. Yang geus suguhan sosis sisem atuh mah. Ngararada mewah nyuguhan teh. Hari nyieuna kumaha? Dah, babari mak. Tuh ngeunah pisan mak. Mantak dedeieun. Heueuh nya orang suguhan eta we lah. Heuh geus we lah. Suguhan sosis sisem serut nu bahanna geus aya di imah. Ah, anggar we bahanna mah kudu meuli. Nah, Dah beak dah kan kumaneh. heuh. Nek ka mana maneh? Rek lalajo konser. Konser we. Awewe mah nyangu di imah. Ngalado gue. Terus sekali-kali we mak. Da konser mah tara moal poe. Nyanjung atuh. Tang penting teuing we balikna. Oh mak, paling gak isu. Banget. Setelah sekian lama, akhirnya aku bisa nonton konser musik lagi. Saking excitednya, aku sampai tidak bisa HS apa putih. Nah, ning jempling. Bade ka mana, Neng? Bade ninggal konser, Mang. Konser mah kamari atuh, Neng. Sanes ayeuna. Ya, Ha, tinggalin ceneng mah. Kalau nyating budak teh. Ya, kali ini aku kurang beruntung nih. Konser musik yang ingin aku saksikan ternyata sudah diselenggarakan pada hari kemarin. Dah harus balik deui lalajo teh. oh konser lagi ngeus kamari. Konser nu di lapang deket pasar lain. Heuh eta. Memang enggeus eta mah kemari. Nah, hanik mah apal. Pan emak mah nonton. Guys, tak jadi ayeuna orang teh kedatangan si emak tuh arek ngaraliwat di dia guys. Nah guys, selain si emaknya di dia gaya Coh Haji Tuh, Teh Uci. tuh. Halo. Urang ini diajakan di Imah Sandi Ega Putri rek tadaan ngaliwat tuh. Ya jeung Jaidin tah Jaidin. Bener ya mah. Tuang. Sok mangga. Karena ayeuna teh ngaliwatna dadakan ya guys, jadi aku teh masak ieu dari AC cabe kangkung tuh jeung si aja si mami keur masak sambal. Mami masak sambal. Tingali guys tuh. Nu nyambel lagi. Yes, mami. Pertama-tama sebelum makan kita endus dulu guys. Nyonyos menisogit kieu ya jengkol. Tuh tinggal diterima ge teri garing guys. Geunah ieu mah pokona mah. Sama jikom guys. Coba gitu. Ya ulah. Lapar. Cabe. Masak cabe. Gitu. Mak, Coh Haji mangan hayo we nya mamerkeun emas. Atuh nyakeun bae sia teh. Da anu manehna ieu. Atuh da ari kitu-kitu teuing mah miararaan kanu teu boga, Mak. Ah, emak mah sabodo teuing da. Batur rek pamer naon oge. Rek pamer ieu we emak mah. Coh Haji mah cat buguh bogaeun. Naon eta mah? Gulung susu. Oh, eta mah balun keur viral di Bandung nya. Mun ngeunah ih. Nya ngeunah lah. Ieu mah bolu ge lembut pisan. Jeung susuna ge leuwih karasa. Heuh dari bolu susu Lembang mah lembut pisan, Mak. Bahkan jadi oleh-oleh nu recommended pisan lamun indit ka Bandung. Urang jian status Coh Haji kabeh taeun. Lain, Mak.
Ari mah tara kabita kitu lamun nempo batur marake emas. Make sagala kabita. Da mage boga ari emas mah. Wah, mah boga emasnya? Boga leuwih gede deui ti Teu Haji. Mas naon gitu mak? Mas Tono. Mak, isukan panggieunkeun timelnya. Urang rek interview gawe. Wah, aya panggilan Lin? Heueuh mak, alhamdulillah. Oh syukur atuh. Anu geus aya panggilan mah sing katarima we. Kala mun geus bagawe sing bisa mihapekeun diri. Malah teu boga saingan dina pagawean teh. Mau lain waranieun nyaingan urang mah. Naha? Urang mana jangan kieu-kieu ge boga hodam mak. Hodam nahaon ieu teh? Hodam urang mah singa petot. Kan penting geus dicek mah ku urang hodam dina TikTok. Tah hodamna teh eta. Kamari si ate lo sakit kituan. Musyrik eta teh. Tanya kanu kitu mah. Ibadah ge mali tarima 40 poe. Oh, jadi nu ngaramal-ngaramal gitu teh pamalinya mak. Ya heueuh lah. Musyrik nu kitu teh dosa. Oh. Atuh mali. Tuh, timal teh geus dipanggieunkeun. Da kiraha initna. Da mal jadi mak interview lagi. Naha? Mal jadi gawe lagi. Hor ari maneh? Na gawe di mana kitu? Di BMKG. Sia mah batur maharayang gawe di nu kitu teh. Ari si hayak amumul. Atuh da sieun dosa mah. Maka sieun dosa. Na gawe naon kitu? Ngaramal cuaca. Elgio lihat mama. Elgio lihat mama. Tarmudin lihat mama. Tarmudin lihat mama. Tarmudin, siapa? Dah ngelalin HP wae. Ma buru atuh ih. Keh heula atuh sia teh sabar. Nah naon keneh kitu? Iya kor gecek heula pulsa. Bieu menelepon tukang ojek teh nyambung-nyambung. Meni lila atuh ngecek pulsa oge. Pan kudu diasupkeun heula kodeuna. Make aplikasi My Telkomsel Basic atuh mah. Ngarababari ngecek pulsa teh simpel jeung praktis pisan deh. Make nu kitu teh sok matak berat HP teh dan makan memori. My Telkomsel Basic mah aplikasina oge teh badag deui. Jadi mau matak berat jeung lambat kana HP-na oge. Heueuh nya. Arek ngadownload atau ari kitu mah. Heuh sok buru download heula. Di My Telkomsel Basic mah meuli kuota jeung cek pulsa oge bisa. Make aplikasina oge babari deh. Bisa menang tambahan kuota jeung di loba pisan program diskona. Oh, kitu nya. Heueuh. Buru atuh mah ih. Urang mangkat bisa kabur hujan. Kayak atuh urang salat heula, kagok sakedeum deui ge lohor. Engke we atuh salat mah. Engke. Sieun kabur hujan ih. Berarti sia mah leuwih sieun ka hujan, tibatan ka Allah. Eta si loli ti ka bedegong kitu ka kolot. Heueuh nya ih. Amit si loli mah. Loraka sia inung teh kaya anjing kitu. Sing eling sia teh eta teh inung maneh. Mun inung mah sia teh mal bijil ka alam dunia. Si eta mah bijilna tina liang cocopet meureun mah. Ulah lalawara sia ari ka inung mah. Omongan inung mah saciduh matu. Bahkan kaberkahan hirup teh salah sahijina aya tina pangdoa inung. Lain mah hari geus model kitu di hampura moalnya ku inung mah. Sia teh kolot mah lautan hampura. Nek sakumaha bedegong ge anak ka inung. Wah, heueuh nya mak. Ya heueuh atuh. Asal niat teh ngan tadi hampurana. Mak, urang rek enta hampura atuh nya. Nah, make tadi hampura. HP mak urang digadekeun. Ari sia.